atuh mate. Ujang jadi tepuguh ninggal mah kieu mah duh. Hayong naon atuh aing mate. Keun we nu kamari mah. Ngatos-atos ujang ge tos diikhlaskeun mah. Aduh si emak kuat jadi kieu na. Cing orang cobaan orang ngeureuyaan. Ba, akek ok, akek ok. Akek ok. Sini, ba. Aduh, kuat ngaruh pisan Si mah aya kitunya. Kang Anjat kan naonnya itu juga nu bingung gitu. Sampurasun. Rampes. Kang Anjat nuju naon juga nu bingung gitu katinggalna. Iya neng asa si emak tadi teh kieu we sidem ditanya ge kuat teu namalan sakecap-kecap acan. Alah sia kunaon atuh si emak teh Kang. Nya duka neng Elsa, puguhan si emak teh kieu tadi tisuk-isuk teh. Geus diheureuyan, geus dibobodo, geus diolo. Anger we kieu si emak teh. Kunaon atunya si emak teh Kang? Atus dicanda ka dokter teh acan Kang. Teu acan neng Elsa, akang ge bingung bari dicana ka dokter ge teu puguh penyakitna naon. Cing cobian ku neng Elsa taros, sugan mah atuh ngawaler. Iya Abi Elsa. Nya cek akang ge neng. Nya Kang tara biasana sih mak kieu. Nya cigana mah gara-gara kejadian kemarin neng Elsa. Emang kumaha gitu Kang? Si emak teh kamari teh salah paham. Akang teh kadi teh nyerak tamu, istri. Disangka si mama kabogoh akang. Atuh si emak teh heboh kaditu ka dieu. Astagfirullah mak. Kumaha atuh Kang landongan si mana hawatos. Aduh, aku jadi gak enak sama ibunya si Anjat. Anak kontrakan belum dapet lagi. Apa aku jenguk dulu ibunya si Anjat ya? Ada yang bisa abang bantu? Gadis. Astagfirullah, adek ngagetin aja. Oh panggil adek, abang dong. Hah? Kok abang? Iya dong, biar lebih. Ih, siapa sih? Oh iya kenal. Uman Diego. Saya Elda, dek. Kok ada lagi? Oh iya, maksud saya abang. Ambuan, karena oke ini halus gitu, euy. Kalau abang boleh tahu, Neng teh balik ke mana? Saya mau ke rumah Anjat. Oh, jadi Neng awe anyar teh. Iya, Bang. Ambuan. Senyum oge ini manis gitu, euy. Wah, snoke meni gula aku mantu. Emang kenapa gitu, Bang, kalau saya cewek baru di sini? Soalnya abang dari kemarin terasa dibungkus. Kok terasa dibungkus? Emang kenapa? Karena yang baru itu biasanya dibungkus. Abang bisa aja. Mata tong sok agul ku payung butut, acan-acan geus dibeja-beja geus diumum-umum sok ieu jadi jelema teh. Tah ieu Ii Permata kasih si primadona desa. Kamari ge loba nu ngalamar ka di dieu ti mimiti bandar hayam, bandar jengkol, bandar peuyeum. Kan ditolak we ku ieu. Naon atuh meuni sok nyieun omongan wae. Yeuh papagahan teh boga indung teh, tong sok agul make jeung dia ngomongkeun sagala kana speaker. Ulah sok ngamones teuing. Jadi henteu heboh diheulakeun. Kunaon hirup sok usilan kitu? Atos Kang tong dilayanan. Lain usilan tuh jadi kitu akibatna ngalamun jauh paninengan bakat ku era eta teh. Geus jigah nginit ka ditu. Angin tuh hujan pupugu jol kitu. Makan tuh derita mak noise. Neng Elsa, tong cicing jadi bisa kabawakeun. Atos teh isin. Daek we Neng Elsa mah cicing di dieu teteh mani cak guru anak oge. Geus araratel kieu.
Kayak itu ah, aduh nawahan kapusing wae. Teu kudu dititah, igeng sayang balik. Mun lain awewe da. Atos Kang izin. Ahanjat, Neng Elda. gimana keadaan emak, A? Gitu we Neng teh tadi ge. Pasti gara-gara aku kemarin ya, A. Ini bukan salah Neng Elda. Neng Elda sini duduk. Oh Neng Elsa, kenalin ini Neng Elda. Elsa. Gimana keadaan emak, A? Eta katanya anak kumaha. Neng Elsa kunaon? Sadar, Ma, maafin Elda. Mama jangan kayak gini terus. Elda jadi gak enak. Cepetan sadar dong, Ma. Cepetan sadar dong. Ngomong wae yang kapuji ku si Kang Hanjat, caper dasar. Sadar dong, Ma, sadar. Kang Hanjat tadi heulanya. Nah, ngalang-ngalang teuing itu Neng Elsa. Dicepel sang jelengeng ngadengin caper teh. Oh nya mangga. Ai si Neng Elsa kunaon nya jol kitu. Ini bau apa ya, A? Ikut mereka bau kieu deuleu. Naguan ujang, mana kecayeula. Si emak kunaon ya? Kayaknya udah sadar, A, si emak. Nya sih sadar mah sadar. Nganaha eta jadi ngeluarkeun angin palsu kitu, jeung heujeun deui. Barudak nempo guru urang teh tadi eueuh. Sa guru mana teh? Si Uman guru aing mah saha deui. Itu beraing eta teh kitu-kitu ge. Si Uman teh nu cunihin ka awewe lain. Lain cunihin sia eta teh playboy. Awewe si Uman teh kieu. Awewe na siga artis, siga beautiful. Naon cia ngomong teh tega arti. Maksudna mah beautiful eta teh. Eta teh artina teh geulis. So Inggris sama Daru jeung lu pedau ge. Tuh si Uman tuh. Kunaon itu si Uman seserian sorangan. Hasil buah si Uman. Menang nomor gitu. Guru aing teh ya pikiran. Halo soib-soib semua. Jagerman. Konten kreator halo. Gimana Ru? Wah, jika ada bunga gitu euy. Ambuan. Hari ini Uman bawa berita spektakuler. Berita naon man euy? Sing mana yang ada kayak dah? Aing tadi sesalaman yang awe geulis. Neng Elsa lain man atau si Demplon? Segenaheun lain man. Awewe anyar. Anjis YouTuber aing geus terkenal. Ngaranna Elda. Siga ngaran Kotaru euy. Beunang sakeureung deui oge ku Uman. Elsa. Angel. Tos di mana teh Elsa? Terus ningali si Manois. Si Manois kunaon gitu? Tinggal aku Angel. Si teh Elsa kunaon ciga nuker ama gitu? Elsa urang ada gambar yuk. Males. Wah anu teu beres yuk. Tara-tara si teh Elsa gitu. Ciga kurang sirik diki. Jelas ya masih teh Elsa cemburu. Alah, Sujang, pelong kieu geus dikaluarkeun mah. Kunaon atuh mah teh? Gede gara Sujang, mere beja. Emak teh pageuh modal. Oh, Kenapa, A? sini habis sikit.
Oh. Panjang ujang mate mikiran kamari. Lain Sujang. Eta mah masa lalu. Geus tong diinget-inget. Cing mak caritakeun kumaha kronologisna bet bisa kitu. Makung teh mah teh daga rujak Sujang, lada teuing. Nangan ubar eueuh wae, inget ka dapur nya aya samal, nya kapaksa we dubaran deui ku samal Ujang teh. Lantang deui si mak. Atuh meureun beuki lada mah make sambel mah. Heeh. Tah ku sabab beuki namahan ladana, nepi ka ngecelengeng ceuli oge. Dituang ku mah teh jeung coet-coetna. Itu tuh si emak nu kitu na. Curug duke ku mah teh sakalian Sujang. Pantesan atuh mak jadi pageuh bla bla bla. Untung bisa ngaluarkeun keneh ge. Nepi ka teh perekat sia Sujang. Sungguh berat mah deritamu. Mas syukur deh kalau mau udah sembuh. Elda kesini mau minta maaf. Neng, teh nanaon? Kuduna mah emak nu minta hampura mah. Emak nu salah paham ka Neng. Enggak apa-apa, Mak. Sujang, kamana jigna tadi awe ka sebelan teh? Wani-wani ngomong ka mak kitu, samarupna mah teh wani. Manehna ge sarua heboh, leuwih ti emak ngurang mah hebohna oge. Geus mah tong dilayanan nu kitu mah. Tuman Sujang, dikira mah teh wani, cicingan kieu teh. Ngan mah teh ngomong we ti baheula. Leuleui kedeup, istri solehah mun sok ayeuna mah. Cicingan kumaha si emak? Cicing, Neng, Sujang. Dikira mah sekolah teh tanagaan gitu. Mak, dek mana, Mak? Cicing Sujang dagoan dirinya. Tuh, mana tuh dah? Aduh, gawat geus nyieun di masalah anyar deui we si mama. Rupa-rupa si mama. Itu si emak kenapa kayaknya marah. Susul takut kenapa-kenapa. Iya, Neng. Tunggu aja di sini ya. Amu nyusul si Ma dulu. Astagfirullah. Ngomong naon tadi sia? Naon dari emak? Ya. Dek ngomong naon aja kumaha kami, untuk kami, biwiri-wiri kami, rata-rata kami. Dek ngomong kumaha kami we. Kunaon mah ih, eling mak. Si Hanjat mah teh jadi kawin gak tenang naon si Hanjat mah pake nu recepin, awalnya galolis. Panyaho si Hanjat teh calon artis, calon selebgram, calon aktor deui. Mak kunaon nepi ka ngahegak kitu? Nafsu kami teh. Oh, nafsu. Naon ngaledek ka kami? Naon ari si emak sok teu pupuguh. Marukana tadi tengah dege kitu kami. Oh, jadi tadi teh mah teh sadar, panya abi teh mah teh teu sadar. Naon yang kakak kami geus pikun geus linglung. Denger kami mah denger. Ya hampura we tuh mak, dan tadi mah teh olohok we kieu. Nah kunaon atuh tadi teh? Basa-basi kada gerak nyampurkeun. Agih modal aing teh. Oh. Nah, berarti teh kenapa saya? Ya hampura mah hilap tadi mak. Allah hilap-hilap dan kami mah. Ya kan abi mah cuma ngawejaan, ulah waktu heboh. Jadi we emak era sorangan. Kembali kami mana teh era. Si Hanjat geus gede-gede nalenen mau awewe anyar. Ya si Hanjat mah kewenang meunangkeun kumaha-kumaha ge. Si Hanjat teh calon artis. Ya maaf ya mak, abi heula nya mak. Naon kecowas-kecowas teu puguh. Henteu mak, nya budak mah calon artis. Golodog. Naon golodog gitu kadangena mah. Henteu mah, henteu. Ma, kunaon nepi ka ngahegak kitu? Nafsu Sujang. Ma pas saya bejeng neng ini. Lamun bieu eueuh RT RW geus dijadikeun tahu tah jelema teh. Jadi bieu teh emak teh gelut. Kumaha bae teh geus dibalangkeun ka ditu ka dieu. Ngan untung aya RT RW. Geus mah hayu urang balik we, pan emak teh kerek cager. Tuh man atuh da biasa Sujang. Kumaha teh dicengut teh buukna jeung bulu kerekna. Si emak nu yang gedabah kitu. Rawel ongkoh kumaha teh kutangna. Tepi ka ngarawel, Mak. Untung tadi kumaha teh dibere jurus mage santok bogo. Kumaha, Mak? Jurus santok bogo teh? Hayang apal maneh Sujang. Sok kumaha diperagakeun. Contohna maneh neungeul ka emak gara sok.
Cing, punten gimana? Aduh. Alah, si mama. Sujang.